warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa petepang di sareng simkuring di channel Eva Farida. Dina dengan ayeuna simkuring bade midangkeun praktek ngadongeng sikabayan ngalanangka kelas 7 hiji. Mangga wilujeng nyakseni sarta acana kada hilap di like, komen sareng di subscribe. Hatur nuhun. Anu judulna sikabayan ngalanangka. Hiji poe sikabayan dipitah ngalanangka ku mitohana. Anu kolot ngalanangka teh kabayan ceuk mitohana. Kenceling sikabayan ka kebon nyoren bedo gerek ngalanangka. Barang nepi di kebon sikabayan ulah cilik kana tangkal nangka. Manggi anu kolot tur gede pisan terus we di alam. Barang dipanggul kacida beratna. Terus nangka teh ku sikabayan dipalikeun ka walungan. Jumbai balik di heula da geus kolot ieu. Barang nepi di imah. Terus Cek sikabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah sikabayan ditanya ku mitohana. Kabayan kumaha meunang ngalanangka teh? Komo wae atuh meunang mah nya gede nya kolot. Tembak sikabayan. Terus mana tuh nangkana? Ceuk mitohana. Hah, can datang kitu. Pan dipalikeun geus dititah balik di heula. Ceuk tembak sikabayan. Ari maneh kabayan bodoh-bodoh teuing. Menyak aya nangka bisa balik sorangan. Ceuk mitohana bari eueuh pisan. Anu bodoh mah nangkana tuh geus kolot teu nyaho jalan balik. Ceuk sikabayan satari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampes. Sim abdi bade ngadongeng anu judulna sikabayan ngalanangka. Hiji poe sikabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan ceuk mitohana. Ciling sikabayan ka kebon nyoren bedo gerek ngalanangka. Barang nepi ka kebon sikabayan ulah cilik kana tangkal nangka. Mangi nu kolot tuh gede pisan. Terus wae nangka dialap ku sikabayan. Barang nepi dipanggul kacida beratna. Wah moal kaduga ieu mah ceuk sikabayan. Barang nepi ka imah sikabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang ngalanangka teh? Tanya mitohana. Komo wae meunang mah nya gede nya kolot tembal sikabayan. Mana atuh ayeuna nangka teh? Ceuk mitohana. Can datang kitu. Can datang kitu. Kan tadi dititah balik sorangan, dititah balik heula ceuk sikabayan. Ari maneh teh bodoh-bodoh teuing moal aya nu bisa balik sorangan jadi teh ceuk mitohana balik go bener pisan. Nu bodoh mah anak-anak kolot-kolot nyaho jalan balik. ceuk sikabayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Simkuring bade ngadongeng kana judulna sikabayan ngalanangka. Hiji poe sikabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan ceuk mitohana. Kenceling sikabayan ka kebon nyoren bedo gerek ngalanangka. Barang nepi ka kebon sikabayan ulah kiri kana tangkal nangka. Lagi nu geus kolot tuh gede pisan. Terus bae di alam bari dipanggul kacida beratna. Wah moal kaduga ieu mawana bikin sikabayan. Terus nangka teh ku sikabayan dipalikeun ka walungan. Jung we. Juwe tinggal da geus kolot ieu Ceuk sikabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah sikabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang ngalanangka teh? Tanya
mitohana. Komo wae atuh menang mah nya gede nya kolot. Tembak sikabayan. Terus mana atuh ayeuna nangkana cek mitohana. Han can datang gitu pan tadi teh dititah balik teh. Pan tadi teh dipalikeun dititah balik ti heula. Tembak sikabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing moal aya nangka nu bisa balik sorangan. Cek mitohana bari keheuleun pisan. Anu bodo mah nangkana kolot-kolot teh nyaho jalan balik. Cek sikabayan bari ngaleos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampe. Simkuring Pada ngadongeng anu judulna Sikabayan Ngalanangka. Hiji poe Sikabayan tentang ngalanangka ku mitohana. Ngalanangka teh nu kolot kabayan jeung mitohana. Kecri Sikabayan ka kebon bari nyoreng bedog. Barang nepi ka kebon Sikabayan ulah pilih kana tangkal nangka. Manggih nu gede tu kolot pisan. Manggih pas dipanggul kacida pisan. Wah, makaduga ya mawan Sikabayan. Terus wae si nangka teh dipalikeun ka walungan. Jeung wae balik teh heula jageus kolot ieu pikir Sikabayan nyarita kana nangka. Barang nepi ka imah Sikabayan ditanya ku mitohana. Meunang teu kabayan nyala nangka teh? Meunang ngalanangka teh Sikabayan. Komo wae. Meunang mah nya gede nya kolot tembak Sikabayan. Mana atuh cik mitohana? Mana atuh ayeuna cik mitohana? teruskan baik. Mana atuh ayeuna cik mitohana? Datang gitu. Pas tadi geus ditambalik ti heula. Ari maneh kabayan bodo-bodo teuing. Nya mantap nangka bisa balik ti heula. Cik mitohana balik ke sepihak. Balik pisan. Wah, anu bodo manangkan mah kolot-kolot teh nyawa jalan balik cek Sikabayan bari ngaleos. Ngaleos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngadongeng anu judulna Sikabayan Ngalanangka. Hiji poe Sikabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Kolot ngalanangka teh Sikabayan cek Sikabayan ka kebon nyoreng bedog ngalanangka. Lamun di ka kebon Sikabayan pilih kana tangkal nangka. Terus wae diala. Ini nulis kolot segede pisan. Terus wae diala barang dipanggul kasih dah beratna. Wah, makan gaya mawana pikir Sikabayan. Terus nangka teh Sikabayan dipalikeun ka walungan. Wae balik di heula jageus kolot ieu cek Sikabayan. Cek Sikabayan ngarita ka nangka. Barang dalam kabayan imah Sikabayan. Kabayan menang nangka teh tanya mitohana. Komo wae menang gede nya kolot tembak Sikabayan. Mana atuh ayeuna nangkana? Tanya mitohana. Datang gitu kan tadi balikeun kita balik heula. Ari maneh ku bodo-bodo teuing moal aya. Moal aya balik sorangan. Mitohana sabalik keheureun pisan. Anu bodo manangkan kolot-kolot teu nyaho jalan balik cek Sikabayan sampai ngaleos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.